Urang kerboga tuh masjid bangun kurang, tuh majelis bangun, tuh pondok bangun, fakir miskin, kemudian yatim piatu, ayo terus jalan-jalan kurang bagus, ayo geus teu kudu ngadaguan ti bupati, geus pokona mah kurang we jalan-jalan cai, ayo jalan kena rapi, yunfikun fi taatillah, taat Allah, engke ge dibere rasa ku Allah nikmat. Geus teu nganggap perhatikan kana harta. Urang teh nu mantak embung ngabangun jalan cai, embung ngabangun jalan, embung ngabangun musola, embung ngabangun masjid. Eta teh hook ka harta, berarti urang memiliki ka harta, eta lah hijab antara urang jeung Allah. Ku harta eta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Wallahu a'lamu bimuradi alladzina tegasana yuqimuna kang pada ngadegakeun ya alladzina kabe as-salata ing salat yatuna biha bihuquqiha tegasana kan ya alladzina kabe kalawan salat bihuquqiha kalawan pirang-pirang hak salat wa mimma razaqnahum lan saking barang kang rizqian sunagum mingal ladzina a'tainahum tegese gawekeun sunagum mingal ladzina yunfiquna adangan apagakeun ya ladzina kabe fi taatillah kana ara taating Allah ulaika utaiman kun samadayana al mausufuna bima dzukira tigesekan dan sifatan kabeh kalawan barang kang geus dan tutur mahum ikut ya ulaikal mu'minuna ikong kang mu'min kabeh hakon kalawan nyata sidqon bila syakin tegese bener kalawan orang mangma lahum darajatun ikut tutur kada ulaika utawi sakeh darajat manazilu tegese pirang-pirang pangkat bil jannati ing dalam surga inda rabbihim ing dalam saning pangerane ulaika wa maghfiratun lan pangampura wa rizqun karim lan rizki kang mulya fil jannati ing dalam surga fil jannati ing dalam surga. Gusti Allah ngajelaskeun tentang mukminun al-kamilun al-iman jelema nu sampurna imanna urang ge iman ngan iman urang mah bisa disebutkeun can sampurna
sebab iman nu sampurna mah ieu bagian anu patali jeung batin tilu, bagian nu patali jeung zahir 2 5. Lamun geus kasifatan kunu 5 ieu zahir jeung batin karak mukminna mukmin kamil. Lamun encan kos kieu mah encan mukmin kamil, mukmin biasa bae. Sakumaha bahasa Sidina Hasan cek anjeunna lamun kula ditanya tentang iman atau iman lagi cek bae iman lain lalagaan sakadar nanya saha pangeran Allah. Iman ka Allah iman, iman ka Kangjeng Rasulullah iman, iman ka malaikat Allah iman, iman ka kitab Allah iman, iman ka yaumil akhir iman, iman ka hisab iman. Iman eta mah kabehan. Tapi lamun imanna ditanya tentang iman anu sampurna, mukmin kamil nu patali jeung ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wallahu a'lam. Masyaallah. Nu tilu nu patali kana batin teh nomer kahiji sieun ka Allah. Sieun we ka Allah teh sieun. Sieun ka Allah teh artina sieun ka ancaman Allah. Indamal mu'minuna teu aya lian jelema nu mukmin nu sampurna imanna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sieun we ndek ngalengkah teh sieun beusi aya dina bebendu Allah, dek cukal-cekal teh sieun beusi aya dina bebendu Allah, dek dula-deuleut teh sieun beusi aya dina bebendu Allah, dek dunga denge teh sieun beusi aya dina bebendu Allah, lantaran salah denge, salah deuleu, salah kecap Allah ngancam. Sieun. Mana coba kuari samadis ku koskaran itu. Hayu. Urang mah keur ngaji ge main HP, Pan. Kontreng. Geus teh sieun dibendu ku Allah. Geus teh sieun. Keluar di majelis, atuh geus mulai. Mata celi geus eueuh filteran urang mah berarti kan teu sieun ka Allah, sakadar iman ka Allah, iman anu biasa lumrah awam ngaranna, tetapi anu bener-bener ngerenyed hatena bisi salah lengkah, salah kecap, salah denge, salah deuleu, lantaran salah deuleu, salah denge, salah kecap Allah ngabendu kulantaran embung jasa dibendu ku Allah. Wajilat qulubuhum sieun ka Allah mana jelemana. Iyalah khosyah. Nomor kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Di mana dibacakeun ayatna nambahan gede iman, nu mantak manehana tambah gede iman teh lantaran ngadengekeun kalam Allah dengan penuh kesadaran jeung ikhlas. Nikmat. Urang lamun ngadengekeun ayat Allah aya dina sadar jeung ikhlas. Lain deh lamun urang ku Allah dibere misalnya ya dibere ku Allah trek ngadengekeun nu maca Quran teh lain makhraj lain sora nu kadenge ku urang teh kok ngeunaheun jeung kadengena teh okos lain dikuceuli kumaha bae kadenge eta kos kitu mah geus hese nyaritakeunna sebab tama perasaan-perasaan jelema anu dibere ku Allah. Hanya jelema-jelema nu dibere ku Allah eta lah nu bisa nyaritakeun ge sekedar nyaritakeun ge ala kadar sebab moal kahartieun.
sebab nyaritakeun tentang urusan karomah eta teh bingung neuk nyaritakeunana ge moal daekeun nya nyaritakeun sebab moal kaharti jeung moal aya nu bisa nyaritakeun lamun jelema nu encan dibere sekan kos kitu moal bisa nyaritakeun tentang Allah lamun lain ahli Allah moal bisa nyaritakeun embungeun nyaritakeun tentang Allah anu aslina sebab naon sebab moal kaharti hartina asli teh hakikat hese. Nah, ieu keur carita dibere geus ku Allah. Sekali-kali waktu dibere tek ngadengekeun batur. Ya Allah, lain makhraj nu ngeunah teh, lain suara. Jeung kadengena ge lain ku ceuling ngeunaheun perasaan. Eta nu disebut zadathum imana. Geus eta mendek salah ge teh deuk salah makhrajna suara jore geus lain ukuran suara. Lain ukuran makhraj mun nu macana ikhlas nyambung urang boga kasadaran jeung keur ikhlas eueuh muatan-muatan di diri urang eueuh naon hiji be Allah ngan eta datang ka dinya teh kapan eta mah lain pagawean memeh dahar mah hayang naonan di jero hate pertanyakeun ku diri urang hey awak ari sia sieun karesep sia naon anu ngaganggu sia naon pertanyakeun ku urang ka diri urang tafakur ngaranna engke aya suara-suara bila sautin wala harfin anu notogan ka jero hate urang tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, lamun geus kos kitu kakarak jelema teh asal maca ayat sanajan saayat ngeunaheun perasaan nikmat zadatsum iman ngeunaheun sebab ikhlas geus kadengena ge geus lain ku ceuli lain makhraj lain suara eta mah geus hese nyaritakeunana tamu nu kos kitu mah hese nyaritakeunana hanya nyana jeung Allah bae eta mah geus ngan aya seperti kos kitulah mun urang dijelaskeun mah meureun sabulu-bulu eta ayat karasa. Nah, eta teh kos kitu kakarak wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatsum imana tambah iman. Sebabnya anak ngarasakeun. Urang makan kuari teh lamun ditanya, "Kumaha eta bagus?" Jeung Muammar gedeg 12. Tos-tosan teh. Temun itu, itu mah teu bagus. Mun suara Haji Pendi eta kudu digunggura. Tah make pentil kadu. Urang nu kadenge gitu. Kumaha makhrajna Muammar jeung Danang Qasim? Kumaha makhrajna Muammar jeung Humaidi? Kumaha makhrajna kitu si itu teh tuh nu urang seberang teh sangaranna karata Darwin. Si Darwin. Urang mah paling ngabundang banding kos kitu bae. Selama urang encan dibere mah ku Allah kitu bae. Tapi lamun urang diikhlaskeun hate urang disadarkeun sadar-sadarna urang nyadarkeun diri ulah aya nanaonan di jero hate urang sabada ditafakuran jeung dimujahadahan ku urang pertanyakeun naon sia kahayang sia naon karesep sia dipeka karido tah henteu ku Gusti Allah resepeun tah henteu ku sia kahalangan si ku macam-macam nu kos karar itu hirup sia teh deuk ka mana jadi ka Allah kuari sia hirup sia rugi amat kok kahalangan ku baju kok kahalangan ku kitu sendal kok kahalangan ku macam-macam nanaonan setelah kurang dipicinan Allah mere tak sadar ikhlas anu luar biasa ulah urang nu maca batur nu maca bakal akur jeung urang nu maca urang maca moal daekeun kenceng macana ge moal daekeun kenceng teh moal daekeun gancang moal sadunya moal tah mah jelema lamun geus dibere kos kitu teh tek be moal aya nu gancang maca Quran. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Ku ngeunaheun teh ngeunaheun karasana nyana maca penting biasana bismillahirrahmanirrahim geus teu kuat ku ngeunaheun gitulah siapa juga anggel bae kan beda dah
paling indah mah malah ngadengkeun batur teh nginaheun lamun aya batur nu maca masyaallah sebab urang teu sanggup ngucapkeun nya urang ngucap nyebut Allah ge teu kuat nyebut Allah ge teu nginaheun urang maca sholawat ge nginaheun hese tah nyaritakeun nginaheun maca sholawat nyaritakeun zikir nginaheun eta urusan hese sebab tambah penemuan masing-masing kuari ngadengekeun batur maca Quran we Masya Allah karim ngeunah teh lain sora lain makhraj tapi aya nu sentuhan-sentuhan anu hese energi nu datang ka urang nu hese dicaritakeun eta lah rahasia Allah nah lamun geus datang ka dinya zadathum iman tambah iman sebab karasakan punya iman urang mah kuari kan disungut doang encan karasa numantak engke di akhirat asyhadu an la ilaha illallah abdi nyaksian bahwa saya pangeran wajib disembah kecuali Allah sia wawanianan nyaksian emang karasa ku sia ji henteu sia wani nyaksian ji aju geus kieu kumaha tuh syarat cek malaikat ulah tuh bongan sia nyaksian ira sia nyaksianana lamun urang bahasa cenage we geus salah teu menang cenage kos kitu cenage cakolot we sadat cenage lah teu kudu boga pendirian masyaallah iyalah urang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah syahadat teh ya bersaksi teh kudu nyaho geus lamun teu nyaho atuh deuk kumaha nyaksianana nyaho teh geus sakadar nyaho wujud kidam bakal moal lapaliwadi eta mah cangkang kudu nyaho kana eusina iyalah anu jelema nu ku Gusti Allah dibere kayakinan anu tinggi anu nyahoeun kana eusina syahadat anu kumaha eta anu wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum jelema nu ikhlas kuari ikhlas jeung sadar maca Quran ngadengu ge jaya maksud teh wow saudara-saudara sekalian unggal peutingnya na ti kampung ka kampung eta ge aya muatan kan pos kitu hayu lamun ikhlas zadatuhum iman nomor katilu wa ala rabbihim yatawakkalun tawakal pasrah ka Gusti Allah udah deket ieu ngan ngomong doang tawakal berangkat ke Mekah kakarak bismillah tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim dibaca doang katawakalan aja eueuh artina tawakal teh segala rupa nyanggakeun pasrah sadaya-daya ka Gusti Allah ngaran tawakal eueuh anu diharap kecuali Allah eueuh anu diandel kecuali Allah harapan jeung andelan teh ka Allah bae. Bisa teh lamun bener-bener tawakal ka Allah moal mawa duit, moal mawa bekal hiji we Allah. Mana kuari nu aya? Mana aya? Ngaji ge ka dia mau bekal. Urang tawakal tu Allah. Hanya orang-orang anu dibere katawakalan anu tinggi lah. Jelema anu tawakalna anu benar-benar di makom tawakul wali Allah ngan atuh nyana mah ngeunaheun ieu urang mah kan lantaran can boga makom ieu ka Surabaya beak duit otomatis kan urang nginjem ngajual nu aya atau nginjem ari nyana mah lantaran geus aya dina makom tawakul datanglah ka Surabaya haju deuk balik ka dieu eueuh duit eueuh bekal eueuh naon atau kan nyana mah bisa peureum bae atau bisa dangdaunan cekel fah datang ka Tangerangkeun fat jadi duit atawa geus teu kitu langsung bae nyana mah peureum set hayang datang ka Tangerang atuh datang dia tuh cenah urang ge tawakal kitu mah bisa lain tawakal kitu bisa sia ngarah tawakalna heula nu heseng kikituan mah babari urang ya temen kitu mah cenah bisa tawakal lain kitu ngomongna salah sia. Tawakal lah heula. Ulah ngomong aing ge tawakal kitu mah tuh bisa lain kitu.
Saya ngomongna ya. Atuh bakana dibere kitu ge teh geus tawakal teh. Ki Ahmad ke Surabaya. Hiji kumpul jeung Bung Karno jeung sabab balik ka dieu. Duaan nya dek balikan naik kareta. Duk saurang teh dek naik naon mobil apa kareta? Mana ieu jeung balik kareta? Oh sakena. Enggeus kieu kunaon? Gampang nyokot ditangkal kadong-dong teh. Bacaan fut jadilah duit. Jang sakadar di Surabaya ka dieu teh ka Jakarta aya duit. Wah, lamun Haji Pendi kos kitu mal dagang karung. Atuh geus jam daunan di rorodan ku nya. Aduh. Masya Allah. Nu mantak teu dibere ge eta maksudna bisi salah. Salah maksud. Tuh, tawakal ka Allah. Urang makan tawakal na teh karena sangu bisa seubeuh urang mah lantaran dahar geus urang tatagenan seubeuh kana dahar sanajan eta adalah adat satungtung urang teu dirobah tatagenan eta moal jadi wali moal eta kudu dirobah ku urang khariqun lil adat urang teh kudu ngabedah adat tu tata dina mun teh mah teu dahar lapar warima dirobah ku urang ulah dahar hayang coba lamun urang terus beda dahar bae dahar mal jadi wali moal penting urang teh ieu teh lamun teh hees waduh bahaya sebab ieu jadi adat kebiasaan urang teh kudu sare lamun teh sare 8 jam cak dokter mah 8 jam sampai sapenting teh atuh bea aku ngees bae eta mah atuh budak deuk kira maca maca sholawat eta mah ngees deui. Nah, dibuat kurang ulah sare geus sayangnya. Bagi saya tik bae. Kok bisa kok situ kebel-kebel dirobah adat teh nu biasa sare teh henteu, nu biasa sare ulah, nu biasa sare henteu. Nah eta teh sebab naon dirobah kitu mah hese katawakalan urangna ka Allah Gusti. Ja Gusti teh nyieun seubeuh teh sabab sangu. Ayeuna atuh mantak naon Gusti nyieun seubeuh ka abdi henteu kudu make sangu ja Gusti mah sagala-gala. Cak Allah teh atuh aing ge bisa atuh siana ninggalkeun dahar heulanan ieu mah duk ngaji bae nimbal. Hampura tuh Gusti. Orang sewakalkan komunikasi teh jeung Allah teh. Siana aing mah kan nuturkeun sia cak Allah. Aing maha kawasa, tapi aing nuturkeun sia kan bab ikhtiarna kan aing mere ka sia. Kan di sia. Keke Allah ikhtiar sia. Nah, urang komunikasi sakan jeung Allah. Mulai ku urang lalaunan dileungitkeun adat dahar. Terus ja beneran orang sia dibere ke Allah. Dileungitkeun kurang adat sare. Aing mere kakuatan ka sia. Sebab eta mah adat, tapi sia da heula kudu usaha. Ayo. Usaha urang 1 poe 2 poe 3 poe tuh. Bener-bener urang geus muringis ka belah dieuna set jaba beneran sia didelekeun ku Allah teh sebulan 2 bulan 3 bulan bener dibere kuat tek teu sare ge kuat asal nonton TV bae teu beres deui bae tuh urang usaha nah lamun geus dibalikeun ku urang warima urang teh geus ninggalkeun dahar dina waktu-waktuna geus eueuh berarti kan geus khariqun lil adat urang usaha ngabedah adat nu biasa sare henteu nu biasa make baju nu bagus teu cumplang-campling jeung sajabana tapi kan sing hade lamun eueuh guruan lantaran kos kitu teh teu bisa ditiru-tiru boga maksud-maksud tertentu ulah asal cumplang-campling wae maksudnya sih naon cumplang-campling aing hayang jadi wali. Teu beres da kos kitu. Nah, kuari geus bisa. Geus berbeda kan. Kuari berbeda. Mana? Ih, deuk teu dahar, nya nama kuat bae. Deuk nginum kuat bae. Nginum keur henteu na masalah. Dahar keur henteu na masalah. Sare-sare keur henteu na masalah. Jadi sare jeung teu sare bangunna akur bae. Diberi kekuatan aku Allah seperti kos kitu. Enggeus, lamun geus kos kitu alamna berarti beda jeung urang nyana. Sebab alam urang mah alam dahar, alam nginum kudu di waktu-waktu nu jelas. Mun teu dahar teu kuat bisa kiceup bae.
Oh, aingnya nama henteu, berarti geus beda kan alamna tuh nya nama alam kuat. Urang geus teu kuat. Sebabnya nama mohon ka Allah. Janu Allah ciptaan Allah. Jageninganan Kangjeng Nabi kuateun sina Abu Bakar kuat sina Umar da naon bedana? Kabelah dieuna wali-wali Allah nu aya di urang, Syekh Mansur, Syekh Asnawi. Jakara ruwat atuh naon bedana jeung urang. Urang mah teu latihan doang. Latih urang tek 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 kuat beda alamna. Geus kulantaran beda alam, urang teh kuari mah bersih. Geus bersih zahir, bersih batin, bisa kadeuleu kuari mah makhluk-makhluk halus. Aya jin tuh kadeuleu tuh. Lulumpatan tuh, lulumpangan. Kadeuleu beda jin mah. Jenggotan jin. Bisa kapanggih jeung makhluk-makhluk halus, bisa jeung arwah-arwah, ieu keur carita. Nah, iyalah tawakal. Masyaallah. Lamun urang geus tawakal tu Allah, hiji we Allah menang, perang menang. Perang menang. Nu sok dicaritakeun sering teh jelema greget jasa ya tangkal kayu anu osok disembah bae. Kemudian kujana dibawakeun kampak. Goblok sia nyarembah ka dieu setan-setan buana goblok. Tolol sia. Sembah ka Allah, ulah ka tangkal kayu disembah ku sia tolol goblok. Punyana deuk diraga aja tek. Aduh, setan datang. Set. Ulah kiai ulah. Naon? Sarembah ku jelema. Geus ieu mah amankeun bae urusan dakwah mah dakwah bae asa ulah dituar bae. Dayang tuar we, ih ulah galungan nya. Mar ribut jeung setan. Pan geuleup jeung setan mah hese, jeung haji pede ona bukan cekel. Aduh babari ta banget. Tapi kan lamun jeung setan ku banyekelna. Hese tah. Tapi ieu galungan jeung setan ge menang. Wah, setan dicekek ku nya. Sanu bisa nyekek setan. Urang bisa nyekek setan berarti bisa nyekek hitut urang. Dicekek setan, ampun jeung setan ampun sia ampun geus kieu bae jeung setan amankeun gula ayo geus gula mah geus pokona mah amankeun hitungan ke dibere bonus dihandapeun anggel ke cokot duit sapoe 5 dirham sakitu bae geus bener sia bener sia ya bener kula mah moal jalir tiang ge moal kula masa ulah dipaehan we geus aman atuh awas ya nya lamun eueuh duit 5 dirham cekek ke ku aing beres di dulu bener isukna aya aja bener ieu setan sapoe 2 poe 3 poe 4 poe kali 5 poe eueuh ngan 4 poe doang kuat dah kali 5 poe goblok setan sia tuar deui ku aing sia tangkal bawakeun ragaji deui gongseng goblok sia di sembahan bae tuar sia ku aing datang deui setan ulah dituar kajian kumaha dakwah mah dakwah ulah dituar teu bisa bohongan jalir janji sia aing naon 5 dirham mana ulah dituar ulah gelut teuy jeung setan gelut eleh kiai eleh waduh anu tatadina jotosanana mantap deh kuari geus bisa ngajotos kiai aduh kawari setan kecekek kuari kiai cekek ku setan ayo kiai kamana ampun geus aman bae geus aman geus geus kula mah penting mah ulah dicekek kajian teh geus asal aman bae kajian teu dibere duit ya awas ya cek setan teh sekali-sekali deui sia ka aing kunaon da motif nu pertama nu mantak menang lillahi taala ikhlas motif nu kadua nu mantak eleh 5 dirham tuh etalah sebagai contoh terus-terusan ka ditu na ge urang dek ibadah ka Allah teh nu mantak berat mata berat celi berat hudang aya bang baluh nur di luar ikhlas tuh di luar ikhlas tapi lamun geus ikhlas
udang jam sabaraha bae salat teh sabaraha rakaat bae ngeunah ieu lah tawakal tu alau Allah bagian kol bagian batin tilu nomor kahiji khosyah nomor kedua ikhlas nomor katilu tawakal tu Allah bagian anu zahir dua ieu alladzina yuqimuna shalah mukmin anu sampurna teh nyaeta jelema anu selalu ngadirikeun salat yaitu nabiha bihuquqiha ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat urang ge osok salat osok kadeule malah gegedeuna mah hayang kadeule kajeun Allah mah ja-nya nama gaib ieu gaib iman penting mah ieu bae jelema tatangga supaya neuleu bodoh ka masjid ge dak heuy ayo ka masjid ayo padahal hayang ka alam eta hayang ka alam tapi kan jelas bae salat kos kitu mah tah salat ambrang tah lain salat ambrang salat teh nomor kahiji salat syariat nomor kedua salat thariqah nomor katilu salat hakikat salat syariat mah anu dijelaskeun ku Gusti Allah anu tanha 'anil fasya'i wal munkar salat eta bisa tanha 'anil fasya'i wal munkar eta salat syariat geus lamun urang salat kemudian bisa ngahalangan tina munkarat tina fahsya nah ieu salat kakarak salat syariat ku lantaran salat geus teu daek maling lantaran salat teu daek korupsi lantaran salat teu daek ngabohong lantaran salat teu daek maksiat tah eta salat eta mah salat kakarak salat syariat nu kos kitu mah ngaranna lamun salat bisa tanha anil fahsya'i wal munkar sakumaha anu dijelaskeun dina Al-Qur'an eta salat syariat kos kitu ge eueuh jelemana nah ieu mah ambrang salat ieu mah ambrang tuh masyaallah kan eta lah salat syariat encan asup ka di ayat ieu sebab ieu mah tadi ge innamal mu'minuna al kamilunal iman mukmin nu sampurna imanna bagian zahir nyaeta anu ngalaksanakeun salatna lain salat syariatna eta mah salat lumrah tanha anil fahsya'i wal munkar salat aya deui salat teh salat thariqah salat thariqah mah kuring geus mulai make perasaan salat yatuna biha bihuquqiha ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat tadi teh hak salat teh syarat jeung rukunna dilaksanakeun anu engke ka dituna teh bakal tanha anil fahsya'i wal munkar kuari mah make perasaan salat eta ngahadirkeun rasa neuleuh ka Allah ngahadirkeun rasa dideuleukeun ku Allah ngahadirkeun rasa ngadenge ka Allah dihadirkeun rasa didengekeun ku Gusti Allah nu jelas mah ngahadirkeun kudrat iradat Allah jeung hayat jeung samana urang teh setiap gerak moal kaluar tina kudrat iradat Allah geus satu urang nangtung urang teh kudrat iradat Allah ruku urang kudrat iradat Allah tidak urang kudrat iradat Allah sujud urang kudrat iradat Allah tapi eta kudrat iradat Allah teh karasa ku urang dihadirkeun ku urang kudrat iradat Allah geus liwat tina tanha anil fahsya'i wal munkar kuari mah geus dihadirkeun kudrat iradat apa aya anu robah di luar kudrat iradat mal aya apa aya nu cicing di luar kudrat iradat Allah mal aya berarti pada hakikatna kabeh robah jeung cicing langit bumi kabeh saantero teu kaluar tidak kudrat iradat Allah nah kulantaran ieu teh kudrat iradat Allah urang teh kuarikeun salat aya dina kudrat iradat dikudratkeun jeung diiradatkeun ku Allah salat Gusti loba nu gagah Gusti loba nu sugih Gusti loba nu harebat nu palinter tapi teh dikudrat diiradatkeun ku Gusti salat abdi mah ieu masyaallah sakieu ayana beuki rendah beuki tawadu tapi bagi karasa kudrat iradat Allah
Iyalah kudrat iradat Allah. Allahu Akbar urang ngucap Allahu Akbar teh apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat Allah? Begitu orang Allahu Akbar kabiro apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat Allah? Allahu Akbar kabiro alhamdulillah terus begitu orang seruku Allahu Akbar apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat Allah? Urang itidal Allah sami Allahu liman hamidah apakah lain kudrat iradat Allah atau kudrat iradat lamun kudrat iradat Allah teh atuh berarti Allah jamual aya nu kaluar sifat tina zat atuh lamun sifat kaluar tina zat mah atuh bisa acak-acakan kudrat iradat Allah sifat Allah berarti urang karasa kudrat iradat Allah atuh karasa Allah na mulai guys lain salat biasa eta ge encan kaasup ka dieu encan kaasup innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat mantak ayat lain lalagaan Sidi Hasan nyaritakeun kula lamun ditanya kumaha iman asa kadar iman mah aya dua cak cenah iman aya dua al iman imanani lamun iman sakadar amantu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri minallahi taala biasa tapi lamun iman nu kadua dina ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum kula ge ieu wallahu alam. Nah, ieu lamun kurang teu dibahaskan pajar biasa bae. Gorenganan lain lalaga. Encan datang tah. Salat nu model kos kitu ge can datang atuh komo salat. Salat nu kumaha tuh? Salat anu geus eueuh iradat. Urang teh geus eueuh iradat. Jadi berarti eueuh iradat mah kos lang-layangan. Lang-layangan kan teu boga iradat dikenyedkeun teh kunu mentangna. Kenyedkeun set, ngaler set, ngidul set, naik set, turun set. Urang seakan-akan lang-layangan. Allahu Akbar teh lain urang. Ai tadi makan karasa kudrat iradat Allah. Ai kudrat iradat Allah teh kapan meureun sifat Allah. Ai sifat Allah teh meureun Allah. Aya di urang Allah teh. Wah, geus mulai ngakal. Tah, ieu geus hese ngabahasakeun anak kan. Kuari mages ayah tadi makan ngahadirkeun perjalanan korekat kuari geus aya geus eueuh nanaon ja nu aya ngan Allah da Allahu Akbar geus salat lagi nya mah geus teu aya waktuna lantaran eta geus datang ka dinya mah bakal natea zaman hiji bae beurang peuting tempat hiji bae wahdaniyah fil zaman wahdaniyah fil makan ja eta mah perputaran matahari atuh aya beurang jeung peuting ge aya beurang aya peuting kapanon poe dari kapanon poe di luhur beurang dari kapanon poe di handap peuting ja zaman lama ieu keneh ya nu ku urang kuari keur dicicingan teh beurang atuh panon poe na bae di luhur urang cicing we di dieu panon poe ka handap atuh urang da di dieu bae cok geura diuk bae urang di dieu datang ka isukan datang ka isukna deui nu berputer mangan panon poe doang atuh deuk naon ka babawa ku panon poe urang deuk naon ka babawa ku panon poe euy ngampi kunaon magrib ka bawa ku panon poe kan berarti ka bawa ku panon poe eta mah kos kitu mah eta mah jang budak orok eta mah kos kitu mah ibadah masih kene aya kos kituan orok lantaran eta mah ka babawa ku panon poe ka babawa ku waktu nu bantak wali mah eueuh waktuna salat teh disebut salat daim terus-terusan ya salat. Nya nama salat teh terus-terusan. Eta cenah waktu makruh ulah nyaritakeun waktu makruh. Nya nama geus eueuh pikiran ke mukrah makruh. Terus bae cenah mah salat. Taha lamun jelema alladzina yuqimuna shalah anu ngalaksanakeun salat terus-terusan yatuna biha bihuquqiha anu ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat geus puguh syaratna jeung rukunna wari tarik perasaan-perasaanana melalui ayat nakli kuari dibere ku Allah perasaan datang ke perasaan blok ya Allah nikmat amat aya di dinya idza wasala abdu biha summiya arifan billah asal geus datang ka dinya disebut ma'rifat ka Allah Allahu nurus samawati wal ard
masalun nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu kana kaukabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah. Nah, seakan-akan ilmu makrifat eta di jero kacana aya kacaan deui, di jerona aya palitna hurung tapi minyakan ngagenyai ka mana-mana. Nah, di awak urang teh aya makrifat. Seakan-akan dibungkus ku awak teh dibungkus deui. Kunaon kitu ngaranna daging dibungkus aya dina kolbu teh sonubariun sagede ke lain kolbuna di jero eta teh aya makrifatan ngagenyai ka mana-mana teh geus jana aya di dinya nikmat geus seukeun geus ka Allah antak sok dicontohkeun ari eta Syekh Khalil Bangkalan ketika nyana salat di Tuban di maguruna ketika guruna teh pas magrib nu sok dicaritakeun Allahu Akbar nyana seserian bae ngejalakatak datang ka kaget guruna teh kunaon ieu budak seserian bae beres salat siapa tadi yang ketawa bejakeun eta seserian bae nyana seserian ngeganggu kamu ini gitu-gitu kulantaran dicarekan bae kenapa kamu ketawa-ketawa nyana ngomong saya bagaimana enggak ketawanya emang atuh di hati guru katanya di sini ada nasinya banyak di sini. Horenganan eta teh guruna teh lapar hayang dahar. Nah, kababawa salat tuh lamun Syekh Ahmad teh Syekh Ahmad adina Imam Ghazali bunga makmum ka Imam Ghazali datang ka bebeja Imam Ghazali ka mana ayeuna dipanggil kapan adina sangeus dipanggil cak adina Imam Ghazali mak atuh deuk kumaha abdi ngamakmumna ka Ghazali lantaran di jero hatena aya getihan kajakeun Ghazali emang aya getihan masyaallah horeng adi geus leuwih hebat kula teh keur ngaijtihad bab head pan head bageti eta kadeuleuh kan masyaallah eta lah salat jelema ahli makrifat batak nya mah atuh kadang-kadang ngamakmum kadang-kadang pilok jarang lolobana mah jarang antak di lembur nu ka masjid eta buat teuing Imam Abu Yazid Al-Bustami ditanya minaina anta takulu wa tashrabu di mana anjeun dahar jeung nginum sedengkeun anjeun mah kapan laka sabak teu usaha teu naon dijawab ku Imam Abi Yazid Al-Bustami min haitsu yarzuquhullahu ba'udah di arah anu Allah ngarizkian kareungit afataro apakah anjeun leuleuh kareungit reungit boga perusahaan henteu reungit boga sok dagang henteu reungit nyana osok kitu ngaranna kuli henteu tapi eta dirizkian bae ku Allah tah sakumaha Allah ngarizkian ka reungit sarua jeung ka kula ge ngarizkian teu kudu dagang teu kudu tani teu kudu nanaon bakal dirizkian bae eta lah tawakal kula ka Gusti Allah masyaallah menang 2 poe salat ngamakmum Allahu Akbar ngamakmum biasa wali ge ngamakmum oh masalah kan sah ngamakmum urang wali kan lain wali sah sallu khalfa fajirin wa birrin salat bareng kabeh tak tukangeun jelema anu fajir jelema anu birrin bagus sah bae oh masalah lamun kuat ngan kulantaran biasa da teu kuat urang sebab perbedaannya jauh jarang nyana ngamakmum biasa Allah beres ngamakmum imam nanya Masya Allah mama ditanya deh min aina takulu atas sebuah lakasabalak ai mama di mana ieu dahar jeung nginum sedengkeun teu kasaban mama Masya Allah cek Imam Abu Yazid dani geus tungguan heula sakedeung aing deuk salat heula kobo ke beres kodok kakarak aing ngobrol jeung sia teu sah salat aing Allahu Akbar nyana salat
beres eta imam kan kaget teu sah ya aing sakieu hebatna cak ieu teh mamang teu sah beres ditaja deui salat entos mamang entos kan mamang ngateusakeun Aisyah ka aing nanya ibadah dahar ti mana nginum berarti sia teh jauh ka Allah lamun sia teh jauh ka Allah aing ngamakmum ka sia atuh aing mah nya ngamakmum ka jelema teh jauh ka Allah goblok sia teu sah aing salat aing ban urang mah ku ari teu sah kabehan salat ku situ imam lagi waduh PNS makanya budak lamun teu boga ijazah mah teh teu dahar tah geus jararo kudu dirampe tah mah kos kitu mah imam tah Imam Abi Yazid al-Bustami kos kitu goblok aing sia nanyakeun di mana dahar di mana nginum aing teu kasab berarti sia teu nyoka pangeran manya aing ngamakmum ka jelema nu teu nyoka pangeran teu sah salat aing kodok sia kan bener eta ngomong kos salah tapi bener kos bener tapi salah nu jelas bah ahli Allah eta lah pangkat kamal nah jelema-jelema nu geus sampurna dina kaimananana salat bakal berbeda sebab naon moal karasa capek salatna indah jeung nikmat sebab lainnya na aya energi anu ku Allah dibikeun dibere ka jana sehingga urang nu neuleukeun nyana nu kaget salat itu kumaha Masya Allah kudu dices bareng gimana Allahu Akbar Allahu Akbar lainnya nu salat perasaanana dibawa geus dibawa ku perasaan nu lain perasaan urang eta lah nu hese dicaritakeun geus tabanyana mah jam sabaraha bae peuting salat sadaek nanya Allahu Akbar eueuh kacape Allahu Akbar biasa beurang biasa eueuh kacape sebab eta perasaanana lain perasaan urang kieu itu lamun perasaan urang nu ieu mah atuh sarua jeung urang atuh capek salat duha 8 rakaat bae geus mung sang mangsing guys aing mah moal 8 poe isuk mah emang kunaon paragol 4 lah aing isuk mah turun 4 pegel keneh 2 lah jadi henteu ka dituna sebab urang bangsa ngan urang mah hayu bae terus hayu bae engke ge dibere ieu ku Allah engke ge dibere set lamun urang terus bae kan ulah ngarep-ngarep dibere eta mah rahasia Allah eta mah rahasia Allah aya nu dibere aya nu henteu aya nu dibere aya nu henteu ngan ketika dibere urang ge bisa kaget oh ya Allah ya Rabbi bere kuat sih dibere hampang sih dibere tenang sih dibere tentrem sih dibere plong mun dicaritakeun memeureunanan hese nyaritakeunana lantaran aya perasaan-perasaan anu di luar perasaan nu biasa iyalah jelema anu terus salatna anu salat hakikat anu salat hakikatna disebut salat daim anu geus ngarasakeun nikmatna salat jadi salat eta ngeunaheun sakumaha Kangjeng Nabi nyaritakeun bahwa salat eta nikmatna luar biasa ngeunaheun salat ialah alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun mukmin anu sampurna teh nomer kalimana bagian zahir yunfiquna mimma razaqnakum nyana mekeunan merean nganapakakeun harta-hartana anu menang pamere Allah di jalan Allah fi taatillah lantaran teu ngarasa boga dirina jaya manu aya di leungeun teh ngan sakadar dilewatkeun ku Gusti Allah geus atuh ieu lewatna melalui leungeunnya na teh berarti seakan-akan ieu harta teh titah dibangunkeun titah dibikeunan lain urang diempok-empok pake nikmatan ngeuneunahan hartana teu eureun-eureun terus bae dibikeunan ieu lah mukmin anu sampurna geus eueuh pijelemaanana teh hese urang mah ku hari mah mun kakak urang boga mobil urang henteu
aju urang nginjem ka kakak teh sia emang deuk ka mana cak kakak teh ibu gua di Bogor naon iya ya perlu heula ngolotan lah kieu bae lah daripada make mobil mah geus ka tenggor mesin naon tah ongkosna bae eta teh min jumlah ti pelit eta kos kitu pelit eta kos daekan keneh mere ongkos daripada mobilna pelit eta kos kitu eta deureuskeun eta mere aya geus teh kudu make mobil kakak mah geus bae ala kadata mere rokok bae aduh geus teh mah pohara jauh tabaka mukmin kamil jauh di antarana jelema anu moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir teh di mana ya harta nu ngarenggen di imah datang ka isuk moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam lamun aya harta ngarenggen di imah urang teh dibagikeun eta teh halang tina kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam. Jadi lamun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir ulah aya nu direnggenkeun deuk sare beakeun kabeh tuh ya Allah ya Rabbi cek Sayyidina Ali lain jelema minal muqarrabin lamun jelema masih keneh ieu neundeun ieu jang isuk lamun masih keneh boga pikiran ieu harta jang isuk eta teh ulah boga pikiran bahwa nyana luhur pangkatna laisa minal muqarrabin lain ulah aya pikiran jang isuk ulah aya gitulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah karim nah iyalah jelema anu mukmin kamil razaqnahum yunfikuna mimma razaqnahum selalu nganapakakeun harta-harta anu menang pamere Allah dinapakahkeun fi taatillah dina jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Urang keur boga tuh masjid bangun kurang, tuh majelis bangun, tuh pondok bangun, fakir miskin, kemudian yatim piatu hayo terus jalan-jalan kurang bagus ayo geus teh kudu ngadaguan ti bupati geus pokona mah kurang we jalan-jalan cai ayo tat kena rapi yunfikun fi taatillah taat Allah engke jadi bere rasa ku Allah nikmat geus teu nganggap perhatikan kana harta urang teh nu mantak embung ngabangun jalan cai embung ngabangun jalan embung ngabangun musola embung ngabangun masjid eta teh hook ka harta berarti urang memiliki ka harta eta lah hijab antar urang jeung Allah ku harta eta lamun tah geunaheun tah ngomong namanya tuh bangun hampang teh gitu teh hijab eta antara urang jeung Allah mantak ditapakuran ku urang kayang jadi jelema luhur lain zikirna zikir mah gampang lain zikir teh mujahadah merangan nafsu riyadhah ngajar nafsu tafakur awak naon sih dukusia dipake karesep kuari naon asana kusia jadi teu ngeunaheun amat bahwa ibadahna makanya umur teh jauh bawa isuk bawa kapageto contoh nusa umur jeung sia tuh wari geus aya di leuweung sia ge moal kebal deui kajian kumaha ge ican ngeunah keneh bae hayo coba naon nu mantak ieu teu ngeunaheun ibadah salat segala salat segala naon kitu ngaji Quran segala naon aya naonan sia naon pake karesep kuari timbul ge urang resep naon ka naon kitu kajawab urang resep anu misalnya orang resep motor ayo motor sia pake karesep memang sia jeung ka mana endeu ka mana sapira sia itu cenah aya jahe tuh sia makan tak panyakit teh kos gitu segala jahe segala naon atuh ngaca buuk sia deuleu buuk geus pararuti goblok tah pakur urang ya Allah era bae sia mah ku tolol teuing nah iyalah naon anu engke dijawab urang sia resep tentang naon resepna sia masih kena resep kana dunia sedangkeun dunia bakal ditinggalkeun ulah
halangan ku dunia ulah kitu katipu ku dunia sia isu pageto siapa ya dunia ini ditinggalkeun terus be ku urang dipaksa urang teh gitu kebal teu nganggap urang kana dunia oh ieu mah aya uli ge uli ku urang teu kadahar ku keluarga teu kadahar didikeun teu datang ka eta jelema pelit eta kos kitu. Weh, kuari gong sepacoy. Kue Cina ya, kue Cina teh kapan sapoe 2 poe 3 poe mun teu gadahar atuh pan eta mah bisa pake nimpa anjing. Elas kana mah atuh. Nah, ieu lamun kurang diantepkeun teu atuh mantak naon bikeun sih. Keretan dar gas ya ngejalar gas bikin ke batur bikin plong bae urang pikiran mah ieu lain datang ka bulukan Masya Allah tah eta hese tah geus kitu tah hese jasa ya Allah aya deui di Limbangan Garut Limbangan Garut eta sok kapanggih bae jeung Kangjeng Nabi Khadir aya nyaritakeun saminggu dedik maot sababaraha kiai ngalayat kadinya nyaritakeun bahwa kula unggal malam Jumat kadatangan Kangjeng Nabi Khadir masyaallah karak saminggu maot teliti jak kiai kan kiai pancen lamun aya makanan anu teu dibikeun moal kadatangan Kangjeng Nabi Khadir tapi nyana unggal malam Jumat jeung Kangjeng Nabi Khadir sedangkan kiai eta kuehna loba nyana bingung tadu sejen kiai teu kaharti eta ditu naon kitu ngaranna aya hiji kiai ngimpi ka panggih mana barang ngimpi lain kitu kula mah di imah teh kapan boga kamar sorangan ieu imah geus teu dianggap dibikeun ka pamajikan jadi kula mah di kamar tah sorangan ieu imah geus lain nu kula nu pamajikan nu anak kabehan los ieu kue ke lain nu kula tong urusan nyana kudu geus misah sama cekna jeung nu kos karana ditu tadina impian teh kula mah ieu bae imah kita baga baju teh ngan sakadar 2 ieu dipake nu ieu diseuseuh ieu dipake nu ieu diseuseuh ngan sakadar sakeu imah lain nu kula sagala rupa lain nu kula jadi geus teu boga naon tak urang ge bisa kos kitu masalah ngeunah ongko deui mun hayang nyokot ka dinya oh, mau datang atuh sia. Ya Allah. Di urang di Tangerang aya di Tangerang sok kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir aya. Catatan nu sok kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir teh kan lain catatanana. Jawa Timur, kuari ge Jawa Tengah, Jawa Barat, Tangerang misalnya. Kuari ge aya catatanana nu sok kapanggih jeung Kangjeng Nabi Khadir. Sisaha eta ulah hayang nyaho. Ulah aya geus. Eta aya kacat duduk kapanggih di Mekah nu kapanggih di urang anu bisa nambah iraha bae hayangna ari henteu ditambah henteu datang tapi lamun hayang kapanggih bisa eta kan aya catatan-catatan di jelema-jelema tertentu kitulah seputar ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala nah iyalah jelema nu mukmin kamil wa mimma razaqnahum teu hook harta dinapakahkeun di jalan Allah lantaran teu ngarasa nu nyana naon bae ieu harta nu datang ka nyana titipan ti Allah lain nu kula geus gampangeun jasa lamun endek ditasarupkeun teh gampang ulaika humul mu'minuna haqqan na ieu jelema nu kasipatan bima zikra kudu tadi teh hiji jelema nu sieun ka Allah nomor kadua nu ikhlas nomor katilu nu tawakal bagian batin nomor kaopat da anu salat bae anu salatna salat hakikat nomor kalimana anu teu hokok kana bakahkeun hartana ialah humul mu'minuna haqqan
ialah jelema-jelema nu mukmin kalawan nyata imanna. Urang mah kan iman teh bisa dinyatakeun ku ari urang. Teu bisa dinyatakeun, guluang galeong. Mendak Syekh Fudel bin Iyad ditanya, ari iman anu nyata kos kumaha? Sok aya nyaho Syekh Fudel bin Iyad. Henteu kula mah hayang nyaho be. Ieu ayat ieu humul mukminuna haqqum mukmin anu hak kumaha? Mukmin anu hak mah bari kieu nya ye. Mukmin nu hak mah tah lamun kopehanna digilirkeun gitu tah. Nya, tah masjid ngagiler, masjid oyag. Dikitukeun deui ku nyana. Sakageteun nanya kaget. Cih, tah eta mukmin hak. Masyaallah. Bebeja tah. Jelema teh eta entas nanya ka Ki Fudel bin Iyad. Bahwa Ki Fudel bin Iyad teh kos kitu. Musa urang nanya deui geus menang sababaraha poe. Mama, hayang nanya. Wah. Hayang mukmin anu hak tah ulah nyaho mukmin nu hak mah. Geus teh ahli Allah. Henteu kula mah penasaran. Mukmin anu hak kusuk mah mukmin anu hak. Mukmin anu hak mah lamun kopehna digular-giler tah oyag ieu taneuh. Begitu jana oyag-oyagan kutek. Geus stop. Stop. Eta mukmin hak yakin. Babarieu masuk ka ditu saya edit. Tak jadi mukmin hak mah geus kun fayakun Allah dibikeun ka nya. Dek hayang naon? Deket. Hayang ka Mekah dideketkeun set lengkah. Masyaallah kari. Dek hayang duit daun cokot. Dek hayang kumaha dek hayang sayangannya anak embung urang mah pan gua loba ka hayang mah tak teu dibere ku Allah. Ayeuna geus bunga naon. Satu tuh loba ka hayang atuh kitu bae henteu. Wari barang apa wali Allah mah ji naon make raribut cenah di Indonesia wali Allah mah kitu naon raribut atuh jak kabeh ke nang Allah. Ye kariman rek naon penting mah ibadah tuh ka Allah. Kitu kan wali Allah mah. Endeu kumaha ge kajian teh. Urang lamun nyaritakeun jeung wali Allah mah hese. Sebab naon? Sebabnya nama ngagunakeun teh ruh. Ai ruh mah kapan atuh endeu kumaha ge bisa bae. Urang kuari salat di majelis bisa, salat di masjid bisa, salat di mushola bisa. Kebeneran urang nyaba ye ka Jakarta. Kebeneran urang deuk salat di Mancek, gong si Pacoy. Urang nyaba ka ditu. Saya mau salat. Oh, enggak ada tempat, ada juga itu kelenteng. Antum salat di kelenteng gak masalah. Jangan salat mah ieu. Salat Allahu Akbar di kelenteng urang. Sing hade bae gong si Pacoy na hudang. Nah, jadi makin luhur teh makin bebas, makin teu bermasalah. Dik naon teh gak masalahkeun, ai urang bae ulah nyaritakeun batur. Eta mah urusan batur, urang bae ku ari mah geus datang ka mana ibadah ka Allah. Nah, kos kitulah jelema ngan eta kan hese hayang datang ka dinya teh urang mah kababawa ku pikiran-pikiran luar. Urang mah kababawa ku pikiran luar mantak ketika salat teh arasup ka dieu. Pikiran politik, pikiran ekonomi, pikiran budaya asup. Allahu Akbar lain salat. Aya golkaran di jero ieu. Allahu Akbar beres. Nailah mu'min haqqo. Ya nenu bener bila syakin lahum darajatun inda rabbihim. Lahum tetap ka para mukmin anu jelas anu hak kabogaan pangkat di sorga. Inda rabbihim mungguh pangeran di sorga na ge atuh lain deui. Boga pangkat teh hartina darajat anu beda jeung nu sejen nomor kahiji ke mursalin, nomor kadua ke nabiyin, nomor katilu ieulah jelema-jelema nu ngabogaan darajatun inda rabbihim 100 derajat bedana jeung jelema biasa. 100 derajat bedana ye. Mi'atu darajah urang lamun aya dina mukmin hak jeung nu sejen 100 derajat. Sadarajatna diukur kieu sadarajat teh ku gede-gedena eta darajat andai kata bumi jeung langit diasupkeun ka derajat nu eta asup kabeh. Sedangkan nya nama 100 derajat. Geus hese nyaritakeunana. Masyaallah kunaon eta ku hese-hesena ikhlas. Ku hese-hesena hayang jadi mukmin haqqo. Ku hese-hesena innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum.
saja anu ngageter-geter sieun ka Allah sehingga besi salah mana jelema saja anu ikhlas teh mana saja anu tawakal tu Allah teh mana anu alladzina yuqimuna shalah anu salat hakikat nu mana anu wa mimma razaqnahum yunfikun iyalah nu 100 derajat bedana masyaallah wa maghfiratun jeung pangampura geus jelas atuh tamah manehanna lamah engke di dituna ditambahan deui warizqun karim ieu nya kesenangan anu pohara fil jannati di sorga ieu teh geus lain kesenangan dahar nginum jeung awewe lain ieu warizqun karim teh ukuran urang rizqun karim dahar nginum sagala aya urang makan ka sorga ge ka sorga ya urang mah hayalan eta sia hayang ka sorga hayang emang kudu di sorga mah dahar ngeunah segala rupa bidadari ge 73 we ngejepret deui we sakumaha karet burung urang hayalan eta sebab pikiran urang mah datang ka dinya ieu mah lain rizqun karim teh kenikmatan ruhani anu kuari bae ge kenikmatan ruhani mah geus hese babandinganana nu mentok sanggup cicing bae di imah sorangan sanggup bae cicing di kamar sorangan beurang jeung peuting teh lamun teu boga kanikmatan moal dae nu batak nyana wani di imah sorangan bae malah indah mun ditinggalkeun ku sasaha teh nikmat sorangan eta teh kan aya kepuasan ruhani nikmat nu batur teh nyahoun na rizqun karim di dunia baheula geus dibere kanikmatan ruhani nu luar biasa di akhiratna dibere darajat rizqun karim 100 tikaleun tibatan di dunia ya Allah ya Rabbi lain bantrak-bantrakeun ieu mah innamal mu'minuna ayat ieu pohara jasa ayat jelema-jelema anu ngabogaan iman anu sampurna disebut iman kamil anu geus kumaha nyana bae geus kumaha nyana teh cak Allah geus diserahkeun ka anjeun nyanana embu sebab tawadu beuki luhur beuki tawadu nyana mah anu bisa mi'raj setiap saat bisa mi'raj lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun Isra Mi'raj Israna Kangjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa lailan ti peuting digambarkeun ku ayat ieu mah artina lailan teh poek berangkat urang ti popoek neangan cacaan artinya poek teh syariat mah poek bae leumpang ka mana bae ge poek cek ieu haram cek ieu halal cek ieu meunang cek ieu asoh cek ieu sohe cek ieu dhaif cek eta poek ngaranna leumpang dina syariat digambarkeun asra minal masjidil subhanalladzi asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa lailan peuting poek gambaran teh poek urang leumpang dina syariat begitu naik mi'raj kapanggihlah Kangjeng Nabi di Sidratil Muntaha wan syaqqal qamar naon kitu ngaranna bagi cacang teh artina kitu kapanggih jeung Allah lain Allah aya di luhur tetapi Kangjeng Nabi dibukakeun hijab di Sidratil Muntaha ieu teh mi'raj turun Kangjeng Nabi set epang di alam nu ieu atuh lain sebab atuh lamun di alam nu ieu mah ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa sabaraha jaman sabaraha poe sabaraha bulaneun aju naek ka luhur deuk pake naon ulang alik lain alam nu ieu nah lamun Kangjeng Nabi kos kitu atuh urang ge bisa iyalah alladzina yuqimunas shalah jelema nu salatna mi'raj ka Allah nu mantap hasil mi'raj teh salat hasil mi'raj teh salat dengan salat urang bisa mi'raj ka Allah salat urang teh nu salat nu bener bisa mi'raj ka Allah carana awak urang mah ieu mah buatan Allah tina taneuh di jero awak urang aya ruh di jero awak urang aya kolbu di kolbu aya Allah toapkeun roh urang gerage di kolbu urang bakal mi'raj gerage mun teu mi'raj gajedag seperti gitulah ahli-ahli Allah eta mah secara global lah seperti eta praktekna tetep bae kudu boga guru teu bisa dipraktekkeun kitu bae teu bisa
sebab naon sebab cara narik napasna cara peremna cara ngahadirkeun anak lamun encan mujahadah encan riyadhah jeung encan zikir tafakur mal bisa padahal ayat mah geus aya di urang tanda-tandana geus aya di urangan meraktekkeun anak kudu boga guru ngaranna ieu lah guru mursyid ngan ieu mah keur carita alladzina yuqimunas shalah jelema nu salatna salat hakikat artina salat hakikat mi'raj teh kapanggih jeung Allah Kanjeng Nabi mi'raj kapanggih jeung Allah urang salat kapanggih jeung Allah pan urang mah salat kapanggihna jeung motor mah lulu di dieu ye motor mobil eta onam deureus pasti kana elektronik eta jeung urang Karawang ih mamanya salat kapanggih jeung itil teh beres atuh salat ya Allah ya Rabbi ilah mi'raj allazi la yuqimuna shalat nah ilah anu bakal dibere lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim bakal dibere darajat bakal dibere maghfirah bakal dibere rizqun karim rizki anu indah anu mulia rizki ruhani wallahu a'lam